Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Petepang di sareng Bapak yang nerusup dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 11 SMA Puldei Al Muhajirin. Kanggo pertemuan ayeuna insyaallah urang bakal ngalajengkeun materi anu anyar nya. Kukituna satacan dikawitan mangga kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Nah, kanggo penambahna materi anu dijelaskeun ayeuna mangga ku hideup dicatat sebagai pelengkap absen. Oke, urang dikawitan wae disiapkeun buku catatanna. Nah, dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngabahas ngeunaan panumbu catur nya atawa moderator. Hideup pasti tos teu bireuk dia tos aneh deui nya upami ngadamel kecap moderator margi salami hidup sekolah pasti pernah ya jadi moderatornya atau panumbu catur. Nah, dina materi ayeuna Bapak bakal medar heula perkara panumbu catur. Jadi hidup kudu apa? Naon sih panumbu catur teh? Nah, ya sami atawa henteu jeung MC. Nah, ya. Oke, di dia dijelaskeun panumbu catur atau moderator teh sakapeung sok disarwakeun jeung MC atawa Master of Ceremony. Nah, panumbu catur jeung MC tadi teh ternyata aya bedana. Jadi panumbu moderator jeung MC teh beda ya. Nah, lamun panumbu catur mah ya nyepeng kendali dina hiji sesi atawa kagiatan, lamun panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kegiatan. Moderator rakarak bisa menang kadali upama geus dihaturanan ku panata acara atawa MC. Nah, jadi etanya bedana panumbu catur moderator sareng MC teh lamun moderator mah ngan bisa mimpin hiji sesi ya, lamun MC mah leuwihkeun ka sadayana acara dipegangna ku MC. Tapi salaresna mah hampir sami, mung memang dina tugasna panginten panumbu catur atau moderator mah leuwih alit deui. Nah, ya. Oke. Moderator teh jalma anu pancena minangka penengah atawa hakim ya dina hiji kegiatan. Boh sawala atau rapat, boh diskusi. Nah, jadi anu sebut moderator teh nyaeta jalmi anu mimpin hiji kegiatan. Ya, kegiatan non diskusi ya atawa sawala ya atawa rapat. Nah, ya. Nah, disebut berhasil atawa henteuna hiji acara ya tergantung ku moderator. Lamun moderator bisa mimpin acara nepikeun kaberes berarti eta acara teh berhasil. Nah, jadi kacida pentingna pisan lamun dina diskusi nya moderator kudu aya. Jadi kabayang lamun misalnya dina diskusi teu aya moderator berarti moal tiasa jalan. Nah, kukituna lamun urang jadi moderator kahiji sikep urang kudu netral nya, kadua kudu objektif, nu katilu teu meunang mihak ka sahiji pihak. Nah, ya bakatingku penting-pentingna moderator teh berarti urang teu meunang tadinya kudu netral nya, artina netral teh teu mihak ka salah sahiji peserta. Terus kudu objektif ya. Lamun misalnya memang salahnya salah, lamun benernya bener disebutkeun. Nah, eta teh tugas moderator. Nah, kusabab tugas moderator teh henteu gampang nya. Artina tadinya dina jadi moderator teh urang kudu netral, objektif, terus kalancaran hiji acara teh tergantung ka moderatorna. Kukituna aya langkah-langkah anu kudu dipersiapkeun lamun urang dibere tugas jadi moderator. Nah, sakali deui hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang dibere tugas jadi moderator. Nah, anu kahijinya eta urang kudu ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Nah, ya. Jadi tugas nu kahiji teh nyata urang kudu mastikeun ya tema atawa jejer tadi teh kudu sesuai atawa henteuna. Nah, eta moderator kudu apal ya, kudu menguasai. Anu kadua nyata mikanyaho kaayaan jeung kasantukang pamirsa atawa audiens pikeun milihan diksi atawa kecapan anu merenah. Nah, jadi si moderator kudu apal heula saha sih penonton teh, saha sih pesertana teh
ya. Jadi misalnya ayeuna pesertana teh mohon maaf misalnya orang-orang anu aya di kampung ya jalmi-jalmi anu di desa tapi dina kekecapan teh ngagunakeun kekecapan anu hese di pahami. Nah eta henteu pas. Jadi urang kudu apal heula saha sih anu jadi audiens atawa pamirsa dina eta kegiatan. Anu katilu nyaeta mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Kukituna bisa leuwih teleb ngaguar perkara materi anu didadarkeun. Tangtuna moal nepi ka salah dina nepikeun pananya. Nah, anu katilu urang kudu apal saha anu bakal jadi narasumber atawa pangjejer nya. Penting teu Pak mika nyaho saha narasumberna? Oh sangat penting sekali. Lamun ayeuna misalnya orang ngabahas ngeunaan bade ngadiskusikeun ya ngeunaan bahayana narkoba. Terus orang teu apal narasumberna saha. Nah, itu bahaya ya. Bisa jadi misalnya teh anu jadi narasumberna teh teu apal ya karena hal-hal berbau narkoba misalnya. Nah, gitu ya. Jadi poin anu katilu urang kudu apal ya saha anu bakal jadi narasumber. Anu kaopat kudu mika nyaho runtuyan acara. Nah, ari mah geus puguhnya. Jadi moderator kudu apal nya ieu sesi naon ya. Jadi soalnya naon moderator kan anu ngatur acara. Jadi moderator kudu nyaho runtuyan acara. Anu kaopat. Anu kalima nataharkeun catatan singkat pikeun ngingetan waktu nu disadiakeun ka narasumber nya. Jadi ieu mah maksudna teh kieu. Upami narasumber kan kadang osok nyaman gitu nya dina penjelasanana. Teu sadar nya waktosna teh tos seep tah si moderator atau panu catur ieu kudu masihan catatan ka narasumber yen waktosna teh sakedap di tereseep ya. Jadi supados narasumber apal oh waktuna ternyata 5 menit deui. Nah eta tugas moderator. Anu kagenep nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting nu ditepikeun ku para narasumber. Nah jadi upami aya penjelasan di narasumber ya si moderator teh kudu nyatet naon wae hal-hal anu penting anu didugikeun ku narasumber ya eta anu kagenep. Anu katujuh nyaeta nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung tema acara. Nah jadi dina penampilan oge ternyata diperhatikeun nya ieu acara naon berarti raksukan atau pakaianna oge kudu sesuai jeung acara. Nah eta nya anu katujuh. Anu terakhir nu kadalapan nyiapkeun alat panuduh waktu. Nah ieu teh penting nya sangkan acara bisa lumangsung luyu jeung waktu nu geus ditangtukeun. Maksudna nomor 8 ieu mah nyiapkeun alat panuduh waktu teh nyata urang kudu boga jam nya supaya naon ketika moderator oh ieu jam 10 berarti sesi ieu. Oh ieu jam 11 berarti sesi ieu. Nah ya eta panginten kanggo hal-hal anu kudu dilakukeun lamun urang jadi panumbu catur atau moderator. Nah sakitu panginten kanggo materi dina pertemuan ayeuna. Insyaallah minggu payun urang bakal ngabahas oge hal-hal anu kudu dilakukeun ku moderator dina lumangsungna acara. Lamun tadi mah kan satu acara. Nah lamun minggu payun mah hal-hal anu kudu diperhatikeun pas acara. Nah kitu panginten nya kanggo materi ayeuna. Haturun kana pertosanana hapunten bila kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.